La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Punten telat ya. Wih, bukber di Taur Huda 2 Raja Desa Ciamis Yos tunaraskeun oge. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wa ayatun jeung eta jadi ciri lahum pikeun ieu jalma-jalma alailu ari peuting. Naslahu nyalinkeun kami minu tina ieu lail annahara kana beurang. Faida tuluy janalika ya naslahu ari jalma-jalma mudlimuna eta anu poek kabeh. Aya dulu tegasna nuduhkeun ala qudratina kana kakawasan kami wa wahdaniyatina jeung wahdaniat kami. Naon ana sanyana kami cek Allah nungsiu eta mocotkeun kami al yauma kana poe minal laili tina peuting. Wahum tuluy ari jalma-jalma dakhiluna eta nu arasub kabeh dulu mati dina popoek. Wa manahu jeung ari maknana ye naslahu nudhibu eta ngaleungitkeun kami cek Allah bin nahari kana beurang wa nuji ujung ngadatangkeun kami bil laili kana peuting. Wadalika jeung ari nudhibu annal asla eta sanyana ari asal hiari asal te adul matu eta popoek. Wan naharu jeung ari beurang dahilun eta nu asup alaiha kana ieu dulmah. Jadi nu asal mah peuting. Paida gorobat tuluy di mana-mana surup non asamsu panon poe salahot tah nyalin naon annaru beurang minal laili tina peuting. Patadharu tuluy dohir naon adul matu popoek. Paulima atuh dikanyaokeun min hada tina ieu kaol naon anna laila sanyana ari peuting aslun eta pokok. Wan naharu jeung ari beurang farhun eta dahan. Jadi nu asalna mah peuting, beurang mah puru. Pain kila tuluy lamun dicaritakeun naon al-lailu ari peuting abdul eta leuwih utama amin naharu atawa beurang. Lamun dibudang banding antara beurang jeung peuting abdul mana? Al jawabu ari jawabanana al-lailu eta ari peuting abdulu eta leuwih utama. Li anna ulantaran sanyana ieu lail huliko eta diciptakeun ieu lail minal jannati tina sawarga wan naharu jeung ari beurang minan nari eta tina neraka. Jadi abdul kene peuting menan beurang sabab ari peuting mah dijieun tina surga bahan bakuna teh ari beurang mah dijieun tina neraka. Lianna ulantan sanyana kalakuan sareng tingkah waroda eta datang pil asari dina pirang-pirang asar. Ari asar teh kaul sahabat. Naon anna pil jannati sanyana eta tetep di sawarga nuron ari cahaya wa dulmatan jeung popoek wa jama jeung geus ngumpulkeun salo Gusti Allah dulmatal jannati kana popoek sawarga. Fakhalaqa tuluy nyiptakeun Allah minha tina ieu dulma al-laila kana peuting sehingga di surga geus popoek tinggal cahaya ukulna sabab popoekna geus dijieun peuting. Ka geuning aya
Palam tabuka tuluy teu nyesa fil jannati di sawarga naon dulmatun popoek. Wa jamaah jeung geus ngumpulkeun salu Gusti Allah nur jahannama kana cahaya jahannam. Wa khalaqa jeung nyiptakeun Allah minu tina ieu nur an-nahara kana beurang. Palam yabqa tuluy teu nyesa fi jahannama di jahannam nurun cahaya. Di surga eueuh popoek sabab popoekna geus dijieun peuting. Seperti di neraka eueuh cahaya sabab cahayana geus dijieun beurang. Matak peuting dijieun tina surga, beurang dijieun tina neraka. Kual kitu afdol keneh peuting manan beurang. Pakuluha makari sakabehna ieu jahannam dulmatun eta popoek. Panaharu tuluy ari beurang mahalul maksiat eta tempat maksiat jadi alasan keneh pangna peuting leuwih utama daripada beurang. Walailu jeung ari peuting mah mahalul istighfari eta tempat istighfar. Wal udari jeung sasadu wan nadamati jeung nalangsa. Walailu jeung ari peuting yasturu eta nutupan yelel al uyuba kana pirang-pirang kacacadan. Wan naharu jeung ari beurang mayak sipu eta ngabukakeun ieu nahar al uyuba kana pirang-pirang kacacadan. Palailu makari peuting sairul asyikina eta lempang peutingna jalma anu rarindu kabeh ilallahi ka Gusti Allah. Ya lain tadu hayang teuing auqatuha ari pirang-pirang waktuna ieu lel tadumu eta langgeng ieu auqat sawangsulna. Wan naharu jeung ari beurang mah sauku ahli dunya eta pasarna ahli dunya. Walailu jeung ari peuting sauku ahli akhirati eta pasar ahli akhirat. Transaksina teh ahli dunya mati beurang, ahli akhirat mati peuting jeung Allah. Ama alim ta nah teu nyaho anjeun. Anna Ibrahim sanyana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam labisa eta nganggo ya Ibrahim hil atal hullati kana papaes ilaili dina waktu peuting kama qala saperti yang geus ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala palamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Palamma janna tulujna samangsa poek alaihi ka Ibrahim non alailu peuting ro'ata ningali Ibrahim kaukaban kana bentang disangkap pangeran, kana bulan disangkap pangeran, kana ponon poe oge disangka pangeran. Wasamiat jeung ngadenge sal malaikatu malaikat sauta tasbih Yunusa kana sora maca tasbih Nabi Yunus alaihissalam bibatnil huti dina jero beuteung lauk. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadolimin. Nabi Ibrahim bisa marifat ka Allah dina waktu peuting. Nabi Yunus doana kadenge ku malaikat ge dina waktu peuting. Bilaili dina waktu peuting. Kama qala saperti geus ngadawuh sallallahu Gusti Allah taala. Panada fid dulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Panada tuluy ngagero ieu Yunus fid dulumati dina pirang-pirang popoek an kana sanyana kalakuan la ilaha eta teh pangeran illa anta min Gusti subhanaka ma suci Gusti inni sanyana kaula kun teu kabukti kaula minadh-dhalimin eta teh regreng anu dolim kabeh. Bongan Nabi Yunus teh punungnya da bongan cenah eueuh nu iman wae dakwahan teh punungna Nabi Yunus teh sehingga naik parahu diundi ngagajleng diakan ku lauk hud 40 poe 40 peuting aya di jero lauk hud eta. Wa Musa jeung buktos Nabi Musa alaihissalam kana eta buktos ieu Musa wa Musa jeung ari Musa kana eta buktos Musa fi jabal Turisina dina gunung Turisina sakrona barina weureu min mahabbatillahi tina cinta ka Allah. Weureuna ge lain weureu minuman tapi weureu cinta ka Allah.
wajala jeung ngajadikeun ya Musa yarkusu eta naik Musa min syauqi tina nyong sorongna Musa wa kana jeung buktos naon hadil waqiatu ieu kajadian fil laili eta dina waktu peuting eta dina waktu Nabi Musa sareng bojona berangkat ti Madian menuju ka Palestina geus beres mayar mas kawin ngangon ka Nabi Su'aib salila 8 tahun bahkan cek sakola mah disampurnakeun jadi 10 tahun berangkat dari Hindu ke Palestina di jalan pelebah bukit Turisina dina waktu peuting bari poek Nabi Musa ningali colat-colat cahaya seuneu pawartos ka bojona antosan sakedap akan rek ngeungeul itu seuneu sugan we bisa siduru cenah kitu eta teh peuting. Jadi Nabi Ibrahim bisa maripat jeung Allah dina waktu peuting, Nabi Yunus bika muka sapah nage dina waktu peuting, termasuk Nabi Musa alaihissalam ge dina waktu peuting. Kama qala saperti yang geus ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala wa wa'adna Musa salasina laila wa wa'ad jeung ngajanji wa wa'adna jeung geus ngajanjikeun kami Musa ka Nabi Musa salasina dina 30 naonana lailatan peutingna wa nabiyuna jeung ari nabi urang sadaya Muhammadun tegasna Kangjeng Nabi Muhammad alaihissalam balago eta nepi Kangjeng Nabi manzilatan rofiatan kana tempat anu luhur wahia jeung ari manzilah teh qoba qausaini eta ukuran 2 jam paring dina waktu Isra Mi'raj ya qoba qausaini au adna eta ge pilaili dina waktu peuting nya dina waktu peuting termasuk eueuh yaumul qadar nu aya lailatul qadar anu mana kaunggulan eta lailatul qadar leuwih alus daripada ibadah 1000 bulan. Lamun dikonversi karena tahun 1000 dibagi 12 maka kurang lebih 87 tahun. Jadi sakali ibadah meleneran Lailatul Qadar itu sarua jeung ibadah 87 tahun. Eueuh yaumul qadar aya ge Lailatul Qadar berarti mulia keneh peuting daripada beurang. Cek Allah subhanallah di masucidat asro nu geus ngaberjalankeun ieu ladi bi abdi ka hambana ieu ladi lailan dina waktu peuting wa kama qala jeung sapertieun parantos ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salam inna fil laili sanyana eta tetep dina waktu peuting lasa atan yakin ari aya waktu layu apiku anu teu metukan hakana ieu saah saharojulun jalaki muslimun anu Islam yasalu anu menta ieu rajul Allah ka Gusti Allah taala baina malur Allah piha dina ieu saah khairon kana kahadean illa a'ta kecuali bakal mere Allahu kana ieu khair iyahu ka ieu si rajul. Dina waktu peuting teh aya waktu khusus akses terbuka 100% naon dipentak ka Allah asal bener asal hade maka ku Allah pasti diijabah. Watil kasatu jeung ari eta waktu teh pikul lailatin eta aya dina setiap peuting mata kula dibeakeun peuting teh dipake es bae. Wa kama qala jeung sapertieun parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad SAW ida dahaba di mana-mana indit naon sulusani 2/3 minal laili tina peuting yang zilu talungsur samalakun malaikat bidillahi taala kalawan idin Allah taala ka mana lungsurna ila sama idunya ka langit dunya payasiu tuluy ngagorowok ieu malak wa yaqulu jeung nyarita ieu malak hal min sahibi hajatin naha ayat anu ngabogaan pangabutuh ditawarkeun ku malaikat saeuy boga pangabutuh saha waktu beuting teh wa ada waktu jeung ari waktu qabulil hajat eta waktu ditarimana pangabutuh ditawaran wa kama qala jeung sapertieun parantos ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salam alaikum mistik kamarane kabeh bi qiyamil laili kana qiyamul lail ibadah dina waktu peuting fa innahu mangkasanya ieu qiyam adatus solihina eta kabiasaan jalmi nu saroleh kabeh al mutaqaddimin anu parantos dipayun kabeh min qablikum tina sameme aranjeun kabeh fahadil islatu mangkarya tingkah taqarrubukum eta taqarrubna gawe deusna aranjeun kabeh ilallahi ka Allah taala bena malur Allah wa kifaratu bikum jeung jadi kifarat kana pirang-pirang dosa aranjeun kabeh
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Atawa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda. Wa kana jeung buktos Kanjeng Nabi yakumu eta ibadah Kanjeng Nabi wa yatahajjadu jeung tahajud Kanjeng Nabi fil laili dina waktu peuting hatta tawaromat sehingga narima bareuh naon koda mau dua gedeungna Nabi bakatku seueur netepan min kasrotil qiyami tina lobana ngadeg pi salat dina salat. Gila dicaritakeun ya Rasulullah utusan Allah qad goparo nyata geus ngampura sallallahu Gusti Allah taala bina malun Allah ka Gusti. Maka ada perkara takoda man Gusti la yeu mamin dambika tina dosa Gusti wa majeng perkara taoron narima panerieun mah palima. Maka karena naon tatahamal nanggung anjeun adil masakota kana ieu masakat pitoatina pirang-pirang toat ya Rasul pandosa anjeun mah boro-boro anu atas dilakonan ibaratna nu acan dilakonan ge geus diampura ku Allah. Pertanyaanana di saat dosa anjeun geus diampura kitu kunaon anjeun dugikeun ka nanggung ieu masakat keneung dugikeun ka bareuh akibat seueur salat akibat seueur taat. Maka jawabanana saur Kangjeng Nabi pakola mangka ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salam anaha patuluilan teu aku nu bukti kaula minasyakirina eta tireng-rengan jalmi nu syukur kabeh. Ieu mah nemongkeun eksistensi syukur berarti Kanjeng Nabi alama kana perkaraan aman nu geus mapari nikmat sallallahu Gusti Allah taala baina malur Allah alaya ka kaula saur Nabi teh kitu. Paujada maka ngayakeun Allah ni ka kaula minal adami tina ilal wujudi kana aya nikmatul ijad garana apala askuru nah tuluy teu syukuran kaula wa ato jeung geus maparin ni ka kami sallallahu Gusti Allah taala baina malur Allah al aqla kana akal wal fikra jeung kana pikir wal fahma jeung kana pemahaman wan nubuwata jeung kana kenabian apala askuru nah tuluy teu syukuran kaula nikmatul imdad ngaranna wa eta jeung geus maparin Allah nika kaula taufik kana taufik ila taati kana taat apala askuru nah tuluy teu syukuran kaula nikmatul iman wal islam. Jadi nikmatul ijad nu syukuran teh dua nikmatul imdad pirang-pirang pamaparin nu katilu nikmatul iman wal islam. Wa qabala jeung geus narima Allah taati kana taat kaula wa ibadati jeung kana ibadah kaula. Paya ayyuhal ghafilun hei eling-eling jalma nu paro kabeh hal samitum nah ngadenge marane kabeh kalama nabiikum kana cariosa nabi aranjeun kabeh Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad SAW saur Nabi ya hasrota duh nalangsa kacida liman pikeun jalma doya anu noler-noler ieu man alaila kana waktu peuting bil goplati ku poho uga pleh waya nadamata jeung duh nalangsa kacida liman pikeun jalma adhaban ngajalankeun ieu man annaharo kana beurang bil maksiati ku maksiat peuting dipake goplah beurang dipake maksiat nu kitu teh jalma nu tuna jeung jalma nu nalangsa. Ala ingat innallaha sanyana Allah taala barina malur Allah la yahruku eta moal ngaduruk Allah sohibal ainaini kanu ngabogaan dua panon artosna nu ngabogaan ya dua panon jelma eta moal asup kana neraka. Mana dua panon teh hiji ainin tegasna hiji panon tabki anu ceurik ieu ain bilaili dina waktu peuting min khasyatillahi tina sieun ku Allah taala beda malur Allah ceurik dina waktu peuting karena sieun ku Allah lain ceurik dina waktu peuting karena isukan jatuh tempo setoran barican aya duitna lain tapi min khasyatillah. Dua wa ainin jeung panon la tanamu anu teu sare ieu ain minas sahri tina waktu sahur fi sabilillah taala dina jalan Allah taala
panon anu dipakai gadang ngan gadangna dina jalan Allah Ta'ala, pasantren keur libur murobatoh di pasantren eta teh termasuk ainun latanamu minas sahri fisabilillah ta'ala. Jaminan ti Allah jelema nu boga panon eta moal diduruk ku Allah tegasna moal diasupkeun kana neraka. Duh ieu teh karajo pisan cekap lah sakitunya aman teu teuing. Sedacan ditutup ya urang maca heula anu komen. Santri Salapi Abuya ngiring ngaos mangga Perdian Sahidayat hadir kang mangga Sonitia Algaruti madep pengersa mangga bari ngalogat Abi Jahira hadir alhamdulillah Banjarnya Atenya Denis Ramani Ciberem Ciling hadir kang alhamdulillah kamari mana teu hadir opon Den El Hajen Purwakarta hadir alhamdulillah Muhammad Faiz Kuningan hadir alhamdulillah Siti Samratul Milah tiasa alhamdulillah tiasa awal alhamdulillah cekap sakitunya wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bima alam tanah Rabbi alimna alladhi yang fauna Rabbi pakina wa paki alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bitalumi tawassalna bitalimi antar zukonal wasi'a wa antar zukonal amana ara Siti Latifah masa widingiringan maka ngalogatnya nyarana kitabna